anu payus dipi agul kalayan dipi kareueus yap kaharep diukna ti ka eserkeun korsina ame teu pahaok-haok dina mangsa cumerita si paduka puputon kembang kadaton sembaheun abdi sapeungeusi negeri hampa sapeungeusi nagara nempi daten pangbagia salira layan nyuwun katampi sembah pangabaktus kunyupan dengan Gusti Prabu pujas tuti sampean aku terima dening tangan loro kiwa lantengen disimpen puluning hati pun dehing mastakati matur nuwun ngiran pingkalina naon tina naon rupiah kalepatan ageng sareng alitna mugia Gusti Prabu sejaga hapunten kana kalepatan pati dalam dina kasalahan urang pada saling lubarkeun hampura dina rupaha kasalahan sabab dihenteu oge saban poe saban waktu urang teh sok ngayakeun tindakan kasalahan secara teu langsung boh secara langsung tinantu salamet manusia eueuh deui lintang teh saling hampura antara urang jeung urang nu mawi bisa disebutkeun kecapna hampura teh nyaeta jimat nu paling ampuh-ampuna di jagat wayang-wayangan ti timbalan pada-pada we matur nuwun ngira kalayan tansah dia jeung Ajeng Purwa ngahaturanan ligi dongkap ka dieu tansah dia jeung Ajeng ujung hingga kapunut marganing tanaga larapati kasangakeun khusus kahunyuk panjenengan Gusti Prabu ke sase we dibala senopati kahareup jadi kapayun jadi nun Sri Paduka jisi abdi nampi kana pangpagia kalayan nyanggakeun sembah pangabaktus kunyuk panjenengan mugia katampi kalayan kabingahan ditarima senopati kalayan hapunten tina naon rupiah kalepatan we kasadayana nu mawi jisim abdina waktos ayeuna teh nembe dongkap deui ka dieu jalan ti mimiti lebaran dugi ka ayeuna teh seueur kagiatan atuh sakantenan we jisim abdi oge hapunten tina samudaya kalepatan hapunten lahir batin ngeran urang pada-pada we di labadinya ya sumuhun nah satu nepi kajian meureuh diheuheujun sora oge asa dicekek nya rantang-rantang we berarti ngahaja we diranteng-ranteng Gusti tawe aya pikir saeunaon ieu teh Gusti Purwa ngagingsi linggih dongkap ka dieu ngeran tah rupina aya pikir saeunaon ieu teh ngeran ieu Purwa dihaturanan linggih datang ka dieu saperkara kaula sono timbalan kadua tieta rek masrahkeun layang pangajen khusus kaki pati lan senopati dina mangsa ngeuyeug-dayeug molah nagara teh istuning teu nali gincing hartina teh teu ngijing sila bengkok sinembah satia satuhu ka diri kula mun kula ngaler ngilu ngaler mun ngidul kula ngilu ngidul pon kitu ngulon jeung ngetan sarua pada sarneuk saiga timbala leres tah ku kituna payus tur pantes kewas tur merenah lamun teh aya kaingetan diri kula teh nyaeta mere layang pangajin ka anjeun duaan
berat nyuhun berat nanggung berat narima kenana kira bagja tina menang jadi di pasar nilayang pangajen donungan urang teh atuh bageurna luar biasa lamun di Sida Mukti mah bapariki bager-bager kitu teh eta teh nya kitu-kitu pakarwan eta teh mantan kuwu janji rek mere buah katarima can usum eta gitu dah nuhun nampi repu nuhun laksa ketika bingahan ngeran karena rupaha kasayanana nu luar biasa katampi kalingga murda ngeran tah deui ti eta dina waktu ayeuna dina mangsa ngeyeuk dayeuh ngolah nagara nyaeta di negara puseur bumi dina wangkit kiwari memang aya hadena teh tahun ka tahun bulan ka bulan aya ronjatna malahan lamun seuk dibandingkeun ngeunaan skala prioritas urang teh leuwih onyoy tibatan taun nu kaliwat yeah. Boh tina infrastruktur boh tina pendidikan boh tina kesehatan asup kana paribasa sepi paling tawung rampok nu digawe simpe hate kaum buruhan teripu karyawan sami sarenang ingon imun kebo sapi pada mulang ka kandang sewang-sewang teh lain ukur babasaan yeah. Lain ukur kekecapan gimana tak memang lamun mudah kana laporan pertanggungan jawab mah kitu buktina tapi balik deui kana urang pokok teh tinangtu kaula teh teu hayang sacara nempot teh dina lembar pertanggungan jawab tapi kudu kasaksi ku diri kula yeah. Imang enggak pada dibuktoskeun mah pada nguriling ka tepi miring anya celangka padesaan mah da sagarupa oge ulah asa bapa senang ulah asa babe senang ulah alusna hungkul nyakangnya iya mangga tah memang lamun muda kaitu ka dieu tunyutannya hade tunyutannya kan itu ka dieu oge memang ngomongkeun kahadean kaula tapi aya oge anu teu saeutik nyaeta harengheng dedengean pajeje ceuli teh nyata kulantaran loba masyarakat anu mamarudah loba masyarakat anu nembongkeun kaprihatinan dirina ngaliwatan jalan anarkis ngaruksak pangwangunan nu geus aya ya, di mana belah kaler demo jeung sajabana ya. Ngeunaan kolusi korupsi nepotisme ya. Anu karek pisan pucung mangsa bulan-bulan kamari nyaeta korupsi dina tambang ilegal ya leres lo nya eta teh kaula teu nyaho saha jelemana teu saho pengusaha mana itu ieu tapi eta teh nyoreng kana ngaran hadena negara jadi tah hadena ku urang ku teh mungkeun hukum anu sanyanyana hukum anu sadil-adilna sabab aing ngaran-ngaran hukum adil teh teu cuet kanu hideung teu penting kanu koneng teu nini teu aki teu dulur teu baraya lamun salah wajib dituntut lamun salah wajib dihakimi ya laras sabab nembok kana sabagian kasus baheula ai kasus anu maok kipi kasus anu maok domba
saacan ditewak ku pihak keamanan teh kadang-kadang panggih ku masyarakat mah digunjang ganjing teu syirikna geus jadi pasyagi beungeutna kadang-kadang nepi ka keamanan teh geus eueuh nyawaan ya dina beunangna kadang-kadang dihukumna teh puluhan tahun bebelasan tahun tapi lamun dibandingkeun jeung korupsi anu triliunan anu miliaran kadang-kadang ieu teh hukum teh nepi ka aduh luar biasa jauhna aya aturan 5 tahun hukumna di jero gararana di jero dina sea teh fasilitas di jero kawas fasilitas TV AC kamar kasur lomari dahareun nu ngeunah-ngeunah eta mah lain dihukum tapi pindah kontrakan ya eta teh sarua jeung geus nembongkeun krisis kepercayaan karahayatna yakin ka ituna teh bakal leuwih rongkah deui lamun teh urang ngantep kana eta perkara diestokeun geran diestokeun Gusti mangga da waduk aya di Ratu gagah aya di Mena ngiring raos kana rupaha kapalai salira kitu tah eta ngeunaan nagara pun ngeunaan nagara kaula mercayakeun ka maneh kabeh ya nu ngahaja kaula ngonang anjeun kabeh handuanana ka dieu teh rek ngeunaan pribadi ngeunaan pribadi wah bade curhat jigana ieu mangga Gusti abdi ge bade ngupingkeun we naon curhatan salira ieu inget kana syaur empuk kecapu jangga gunung tanpa tutugan sagara tanpa katepi sudagar tewareg dunya unggah poe dengan usaha nu leuwih mucekil tibatan anu diusahakeun sapopoena pandita tewareg ilmu unggah poe mukaan kitab ciri-ciri masih kene kurang ku ilmuna hartina teh loba kakurang ya tak ieu kecap teh asup baju miraga sukma malahan mah dari pisan awak kaula teh meuni asa pas pisan ieu bahasa teh jeung deuri kaula naon sababna dina pangkat kaula teh raja ya saha di negara ieu anu pangluhurna pangkat sajabati raja nya teu aya eueuh teu aya daya da kades oge handapeun raja tapi atuh komo mantan kades mah nya sanajan kumisen oge pakades nangeureun handapeun raja pangkatna tah dina pangkat kaula geus sidik kaula pangluhurna dina raja ya pan aya kecap paribasa harta tahta wanita pangkat teh tahta ya dina harta naon atuh kakurang kaula lamun teh di negara ieu anu pangbeungharna di negara tetep eta nu beunghar oge pasti kudu mere upeti nyaeta pajak ka negara saeutik gedena asup kana kantong saku pribadi laras ya laras hatta gunung teh tinggal itu emas teh aya gunungna emas aya gunungna berlian pun kitu teh eueuh kasusah tangkal buah oge hektaran salira mah buah si mana lagi buah gajah buah Erwin buah cengkir buah dada eueuh goblok buah dada mah teh komo pandiciande mah seueur pisan nyaeta buah-buahan teh nu matak lamun nabeut teh pasti ngagarantung buah tuh ketinggal-tingali naon cau
Ada buah jauh teh. Da sini kaulah harta teh loba. Pade paret teh tibatan beak ngadon beuki loba dina leuit. Ya. Berit geus megah. Berit oge kadang-kadang geus semeg. Weureu seubeuh. Timbala. Can pernah kadenge aing token listrik di sada. Can pernah. Beda pisan jeung nayaga mah kulay. Saban poe gandengna teh. Token listrik teh nepi ka patorong-torong teh gandengna jeung saudara pamajikan. Nya. Can gas. Wah, rupa-rupa. Timbalan. Tah, aya dina harta jeung pangkat dina harta jeung tahta kaula teh. Eueuh nu bisa ngaleuwihan mapakan kaula. Jeung asa cukup we labadinya mah. Ngan gogodan panggede-gedena ieu. Ya. Harta, tahta, waria wanita goblok. Oh nya. Waria mah alok. Dina wanita. Ya. Dina wanita aing teu ngabisani. Teu ngabisani kumaha? Baru kana hawa awewe. Hawa awewe nu ngagalura dina dada. Kumaha ta? Anu nyangsara dina mana? Aduh, nyait. Anu memang ieu teh menika asa teu beres-beres aing teu. Nyait dinu ating nya. Teu beres-beres kumaha? Teu beres-beres kahayang teh ngeunaan awewe. Oh, geuning. Oh teu puas-puas maksudna. Oh. Jeung asana teh lamun teh panggih jeung hiji awewe sacan dikawin mah ku kaula teh meuni asa pangsampurnana. Tapi aya geus kawin sabulan, 2 bulan, 3 bulan, kadang-kadang geus 6 bulan jenuhna luar biasa. Naker maruka. Oh, parantos eueuh rasa. Eueuh rasa. Alah, omong datang bawel lah. Oh, lamun pamajikan datang bawel. Kurang maring tepugu nih. Murang maring tepugu jeung curak care kana karesep. Yo teu betah we cicing di karaton teh. Ya. Kadang-kadang erek kesengkeun. Ya gini. Kadang-kadang ku kesel mah kadang-kadang sok nengor aing ka pamajikan. Paling kasahan. Waduh, ulah atuh kudu kitu mah. Heuh nya tak kitu. Ukuran nafsu mah da kitu geuning. Leres Gusti leres. Tah. Dihitung-hitung nepi ka ayeuna pamajikan leuwih ti 100 aing. Kabogoh 200. Kabogoh 200. 200. Nu matak aing kadang-kadang jeung ka Kabogoh ge sok poho ngaran da kuloba teuing. Kadang salah nga-WA. Waduh. Loba-loba teuing salah we. Kitu? Ya. Salah kirim tuh. Jeung deui ku bosen-bosenna teh da kulantaran tadina. Da urang teh bangsa buta, bangsa raksasi. Ya. Wujud beda jeung bangsa manusia. Da sini kabogoh jeung pamajikan teh bangsa demit, bangsa siluman. Dimimiti siluman orai, siluman buaya, siluman itik, meri, entok, Cuman monyet ngalawan wae. monyet jeung sajabana anu memang eta teh loba pisan ngagokan kana kahayang aing kanu lain-lain. Maksudna kumaha? Ngaganggu kana aktivitas. Rajin dikawin hayang minta itu, minta ieu. Loba pamenta cindekna. Ya. Heuda karasa ku diri kaula da sini kaula oge bangsa siluman. Ya. Leres Gusti. Tah, kaula teh aya kahayang. Kahayang diri kaula teh hayang ngasaan kawin tapi lain ke bangsa siluman.
Oh sanes spesies lah kaulah hayang kawin teh ti ka bangsa manusia waduh bangsa manusia cing kira-kirana setuju tuh mangga weduk aya di Ratu Gaga aya di Menak atuh saha nu bakal nampi ka salira awewe najan bari jeung siluman oge da beunghar aya di urang sakti aya di urang sagala aya di urang kitu teh leres Gusti tah kaula teh hayang ka bangsa manusia ari bangsa manusia ieu teh geus aya cengceman kana diri kaula maksudna kumaha geus aya anu katile ku diri kula anu sigana teh geus nyayang dina dada kaula sorangan anu geus kataksir tos aya anu nepi ka bogo geus ai manawi teh teu acan tos aya Gusti geus urang mana urang Curug lain urang Ciande lain urang Kepuh lain urang Munyul juga henteu kaula lain ka urang dieu kahayang teh kaula teh hayang ka bangsa luar negara luar negeri bisa bendera yang kanon palai kabule Gusti teh hayang kabule yang kabule kabita kabita jigana ieu kabita kulenjangna pangitana kabita kupingna pangitana nya naon ping teh mun par ngaweat teh sok ping heula di pe teh maksudna mah oh eta bener eta nya kabita kupirangna we lah jadi kabule kalau orang luar negara ya malah ieu teh awewena teh nyaeta anak raja waduh wajah jeung wajah atuh Gusti pamikitu mah aduh manis itu mah nya tak kaula teh kaedanan ti ku eta awewe beurang tega kana dahar peuting tega kana sare lamun lumpat ka tempat sare ngan guguling anu digugulung dipake tilam ka eling beurang kabayangkeun peuting ka impi-impi dina kongkolak panon teh ret ka kenca ka katuhut teh aya bayangan manehna teu weleh ngalemeng di kamar mandi aya eunteung ditempo ku aing teh asa manehna padahal beungeut aing keur seuri ya Kang tos lami paingan lami wae di WC teh nya eta aing teh leres nya seperti abdi waktu harita kapelet ku si ai kitu pisan pan kitu geuning arek mungkir geuningan teu bisa mungkir Asep olengku aing hese bohong rumah saya teu bisa bohong Asep kaedananku aing ayeuna Asep jiga nu kabedil ku jangjawokan kapana ku kinasihan geloku aing ngeut ka nyanyi atuh nyanyi bener-bener nyanyi jeung tarik jeung silung jeung eungap we sama nya kitu mangga Gusti geulis awewena geulis geulis luar biasa aing nepi ka kaedanan geulisna kawanti-wanti endah ka bina-bina lir bidadari turun ti kahyangan wanjer gelo
hebat luar biasa upami kitu mah tangtos upami Gusti dugi ka kapengpeongan mah pantas pisan nah aing rek init ka eta nagara sabab eta nagara anu awewena dipikahayang ku diri kaula teh ayeuna teh keur ngayakeun raramean naon yeuh ti nu mikahayang ka eta putri lain kaula wungkul sainganana loba ya loba nu mikahayang loba nu mikaheman atuh seueur panglamar ngera nu mata pamahugi nepi ka teu kawadahan ya tah kaula teh yakin kaitu teh bari jeung rek mawa maneh rek mawa senopati oge sajumlah tam-taman nulian bawa gotongan-gotongan kalayan kaula doakeun sabab eta putri teh kulantaran loba nu ngalamar nya we kawijakan raja teh diayakeun we saembara oh kawas audisi betul saembara adu jago blabar kawat keke dupi isian dupi kapal ayeuna mina nya aya atuh sia teh sakakasina ngaranna teh Dewi Kunti nah ngaran teh Kunti maha kitu atuh geus we Irma si Madu jauh-jauh ka Kunti atuh sajajar jeung wewe gomel mah eta ngaran ieu mah lain jurig-jurig sia teh kebayang oh nami jalmi ngaran jelema oh ai manawi teh huntu hantu ulta eta buntu kebayang nyikik we kakasina teh Kunti diparebutkeun ieu teh senopati diparebutkeun tah nu matak saha-saha nu bisa ngelekeun jago saembara eta anu bakal bisa ngeboyong Dewi Kunti Nalibrata dupi anu jago saembara teh lanceukna putri saha Soda tamahan ku susu atuh ye sia mah kalaka heureuy ya sia Soda teh ngaran mana karep soda gembira teh bisa bang soda goblok sia teh soda gembira di si Kakang Pati kemana we ngecebrakna teh keur kieu mah nyekeun bae lah rek mehan aing meureun tawes mah jadi Bang Soda dari pikahayangna bisa ngelehkeun Bang Soda eta anu bakal bisa ngeboyong Dewi Kunti Nalibrata waduh Gusti Prabu naon widian kaula widi kumaha widian kalpikeun majeng jadi patandang geusan ngawakilan salira nuhun katarima kanya sok jadi kumaha wayana we maneh mah cokot we gotongan-gotongan asup kana 5 gotongan emas picis inten jumanten nyaeta emas kabehana pikeun pamahugi eta putri kaduana nyaeta 2 gotongan deui urang pisahkeun urang bikeun ka jago saembara lanceukna Bang Soda urang cekok ku urang atuh sugan we daek di sogok daek di olo ku urang dadi henteu-henteu oge di urang mah geus ngabudaya masalah sogok menyogok mah penyuap sae mah giringan bae jadi tak kitu buktina oh atuh kitu mah sae urang mawa pasukan secukupna sikap pedang tamsir gadapini candra sapana limpung pakarang sacekelna bawa ka dieu sae bawa ayeuna miangna ayeuna ulah disuketokeun sae jadi gawe bareng urang
Kang Syaekat rampung dawuh tutas pengantika katiga sekantun Pinara Hamid kaulanun Gusti mugia non rupaha kapala salira sapablut luran sapan nejat tinakana yung lumaku beralung angpati yaksa patilan senopati yaksa tentanu kiwari ayat di pagelaran luar keraton negara kunirahangan dika jadi plan kitu gening kasauran sang nalendra raja urang salaria lancek urang salaria nya dina resan ieu urang pada bagi tugas akang rek mimpin sejumlah tamtama Bagi gawe. rayi wayana di gudang karaton negara teh nyata lubak libu harta bana harta sang nalendra raja urang lancek urang siapkan kena 5-7 gotongan laras 7 gotongan 7 5 keur pamahugi nu 2 teh nyata pikeun nyogokna ka satela cek jadi jago sebat teh oh susu soda eta bang soda satela susu soda bang soda oh siap kade syaulah nyong cai sedik oge moana menik Nyoceng kade. da sagala rupa oge wing oge da moal make jeung nyong cai sagala apan geus dibere ku pangersana Bapa Hajat Bapa Riki Aya bagean. san tadi ku ahli waris geuning disawer ngararantai ngalut ngungkeuy ngalut kitu sajumlah pasukan perang oge kadewe kang najan bari jeung teu init perang oge ai taki-taki makedah sedia payung sebelum hujan sayaga mah kudu ya sikep pedang tamsir gada bini Chandra sapanah limpung pakarang teh ulah tinggalin iya memang siap ngaturkeun sama pangabaktos acip ya diterima aya pikir naon ya teh acip disimak di sauran lingi dina waktu sayeuna acip sia teh acep Gusti Patih kitu sia teh lancep Gusti Patih mun acep Patih nyangakeun ieu teh pikir naon ieu teh acep Gusti Patih acep Patih si anjing make acep we sia mah ke dikla ulah acep diukla siap mangga acep cager mana cep meuje mana cep tong sok mana karep acep wing mah Hamdan ngaran teh cep Hamdan sarua aing oge encen bleguk sia teh oke jeung acep apa eta teh tila sama cep nada ai basa mah teu meuli acep da moal rugina hati batan disebutna mana teh susah sisi encen atawa acep encen nya acep tah nu matak teh montong gede babataw katu acep teh yaji kakak kitu teh nya tong kitu pan ite acep undal acep ampun aki lagi. menawe sia mah nya mah pangabang non diterima aya naon nya teh Gusti ge dipra aya mane aya aing si Acep eta ngirung ngomong nanya Cepnya teu teuing geuning tingali kawas nu sales mah nya Cepnya teu teuing geuning meureun si Acep bindeng kitu tuh Acep gering sigana kitu ieu mah ucing gering ucing gering Acep geringnya Acepnya nu mata kuing teh nya teh keur emplu keur naon sales mah rada marepek aing Astagfirullahaladzim eta Acep polo nepi ka sagede kitu nya Acepnya halah kabayang lamun dikereceknya Acep sing-sing ke anjing kalaka disedot sia mah
longkeun deui ku otakna sia teh. Wah kajorok sia teh mah nya Acep. Oh kageuleuh da. Sagala teh lain dising-sing ke kadi. Disedot deui mit-amitnya Acepnya. Kabina-bina teh nya Acep teh gandeng anjing Acep geus deh. Si Acep ieu meuni galak. Si Acep darah tinggi pengintannya Acepnya. Si anjing. Teu. Imitina ta. Keun antep wae. Teu nyanyi Ade Acep. Ada bisi nyebreng kena awak batur Acep. Bisi kena baju dah geuleuh teh Acep. Ya puna we nang uing mah kieu. Si anjing tepi kaki itu. Jorok bet. Inyek maneh leho anjing. Rajin nawaran nu kitu patut. Leho tawar-tawarkeun tapi ieu dihantar. Dedah teuing eta irung nepi ka sagede teh raongnya Acepnya. Tiga waktu ini. Pinoko korong matak naon sebrengkeun atuh Acep. Acep entong Acep. Entong Acep bisa kena baju haram Acep. Ya. Najis. Bisi najis mukola doh Acep. Bener. Acep tinggal setar geus atuh Acep. Jauhana siana. Atuh rek jauh kumaha dan haririn teh Acep. Nya. Kumaha deui dan nasibur dikararieu geuning teh nya Acepnya. Kumaha sia we anjing Berusaha wae. Berapa aja? Gahatulkeun maha mangada batos. Haulu gunung geus kakan. Gahatulkeun maha mangada tos. Haulu gunungan. Nyanggakeun si mah pangabaktos teh Gusti. Diterima-terima. Si eta mah Acepnya ngomongna teu bentesnya Acepnya. Cara urang-urangnya kini si eta mah teu bentes kitu dadah teuing nasib diri awak bagja awakna nya Acepnya. Acep. Tahan Acep. Acep. Ya muai. Kade Acep atau nyebreng hawatosnya Acepnya. Nya si eta mah harawatos geus adu anjing sedeh. Jeung sungut jeung bau peuteuy teh mana karap teh keun bae Acep mending kene bau sungut tibatan bau koropok mah Acep kawas Acep ieu koropok kamari teh ning nepi ka bau tai ampun aya ikeun saeun aon unungan teh atulanan ingih adaya atul Ieu teh aya pikeun saeun naon dunungan teh cenah bade ngumpulkeun batur-batur memang aya perlu urang teh kedik-kedik nah cep atuh aduh amang meuje itu si abah itu amang naon cenah Acep pajarkeun ongko abah kawing teh ongko emang Damang, teh abah itu Damang. Oh, Acep abdi. Nah, amang Acep. Kumaha samulina Acep teh? Muni aya leueungna omongna teh. Baturan negara riung ini. Ai teh tadi ane di dieu. Di tadi. Di syauran perundungan pi orang kumpul. Nah atuh ukule aitos ala lumpul adaya nama ulang tehnya bisa epung awung amplok olohok amplok jonghok amplok olohok ulang mau pada entes omongna karek kamari oge karek aumah akit deui ulang teh karek ka rumah sakit deui naon perang teh kontrol bentes dalam bahasa mesin jorangnya nya tulah udu entes kontrol Kudu bener eta mah. ya hariwang ngomong nanya Acepnya Acep tetulus untung tetulus Acep nya hariwang we Acep kena baju abdi
nya mana teh karek kontrol rumah akid pan ulang teh atuk teh atuk nih atuk kita bisa omong setrukna ulang teh atuk teh nih kontrol kamali enang aminggu diop nama deui teh saminggu diop nama na ulang teh aja pepang we dina kasur teh kali diinpus ulang teh eta teh na ulang teh eueuh khawatir maneh mah teu olongok-olongok ka abdi hadada apa maneh gering atuh api-api ae padahal nyin status WhatsApp anina we teh acak-acak ka aing tempo aing ke beles menang uit tina ajua awak kakala maneh WA ulang ai ulang ke geling oge sama telah baca-baca anjing jete teu make anjing atuh sia teh biasa we geuning marah-marah tu Acep boga kasus naon pribadi kitu geus kitu geus satau we kepo sia mah kunaon bisa juga we jadi penengah atuh Acep segala rupa oge hayang jadi penengah abdi mah nya Acepnya teu dijawab sombong emangnya enak dicuekin Acep ampun jadi maneh di rumah sakit menang saminggu ulang alingkuk di DT tak we ngaja pepeng anu eueuh adag eueuh gadag eueuh adag eueuh awe ulah da awe da umaha atuh rek ngala uah can usum karek entilna eneh karek pentilna keneh na ulang teh ngajawe ulang teh rumah akid ulang teh da bari kontrol da udah teh ulang teh untungna teh ulang panggil jeung Ustaz meni mantap panggil jeung Ustaz meni mantap meni antap ulang teh ajuna serba alodas alecet naon alecet teh eta olok-olokna alecet merecet alecet atempo ingpingna abullah odas balakah ngomong kitu si Haji usuna oduh naon susuna na udit mantap siga pedang jika gering gitu sama kamu cager ulang teh datang Ustaz eta aing api-api ingsan api-api urang teh jika nupae ameh mana teh leuwaseun cubuk coba kana awak ulang tah kokon ulang teh alayam ana ing wah aduh mantap luar biasa geus anjing cenah ngomong kalau gitu patut wae cenah wah asli ulang mah mata ulang minang dilawat alana teh mantap hayang geling di DBD adik amit-amit goblok sia bayang cager lain karayana teh kada ritunya Acepnya pikiranna teh garore yuk keula di dia sugane ulang kacugak tuluy ulang teh di umah akid deui nya masih we anjing uluh kunaon ieu mawa tabung oksigen segala ieu ngaturkeun sama pangabaktos konyuk panjenengan Gusti kunaon sia kunaon sia mengi iya diterima aya pikarsaeun naon ieu teh heuh teuing nya Acep hirup teh kitu we gini aya tepikeun we tiuk maneh siapa tuh hapunten we maneh kasile ku urangnya da urang kagering ampun make jengil atuh parah teh mah da kumaha deui da lagi ta oksigen
Oh, Ya ada kongsi. nuh. Halah. Aya nu euwih tibatan ulang. Aya dulu. Halunya. Ungap. Alunya. Astagfirullahaladzim. Nuh. Puntennya gustinya abdi kieu. Halah asa ngilu mengeungapkeun kieu nya teh. Ieu teh aya pikeun saeunaon Gusti. Aya pikeun saeunaon Gusti. Ampun. Astagfirullahaladzim alunya teuing asibna ih. Padahal mati batan itu mah mending awat we. Batan diang ayong mah. Ripae. Ang kaning anakna teh oba. Riji. Riji budak. Uju. Nah, Jangan anak tereng. sakene kalek anya ngajulu. Nya. Awewe anakna teh. Karena Ngalana si Bintang. Nya. Bintang seper. Tak. Datangna ka dieu teh nyata. Maksud tujuan anu tangtu dengan kapalai raja maksud raja teh palai garwaan deui. Loh, punten Gusti. Ampun. Ai garwana teh kaji isi tapi bangsa manusia. Saha kakasina bangsa manusia Dewi Kunti. Tadi berat. Aduh, Ajeng.